keadilan jeung sosial kebangsaan Indonesia umumna sa-Indonesia pemoh nu kasebut Sunda jeung Sundalin wakilna estu putu tereh-terah perjuangan anu cager balager sarta jalujur maklum wang nu katukang seurang nu nyiliwuri meja saking prawingwang tinalangan ya ampe gadi kirina sekar pinuji sekar Story nyebar ka story banglus lampah kepun yang otipati Batara Guru Leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit sawarga atau ya kalunguhan sawarga Maniloka ayeuna jadi di kawasan Batara Kala itu kaayaanna widadari pating jararit para dewa pating karoceak diancam pati ku Batara Kala. Iya kejadian sawarga jadi genyeleng kamar capada. Yakin kala rek ngakanan deui jelema kalayan otipati parantos nyerenkeun kakawasaan ka Batara Kala. Beja pa beja-beja atuh
keayaan masyarakat marca pada ngamaruda rupa-rupa pamadegan jeung kapercayaanana aya nu tatapa puasa ngadak-ngadak dalang ruat para rayu nyaeta supaya hinara tina ancaman kala kitu kaayana digenyelengkeun ku kajadian Batara Kala ngarebut kawasaan sawarga nanging anu dina waktos ieu para Kurawa anu disesepuhan Kurasidrona kautus ku Prabu Duryodana hasil tina tatanya sangkan ulah kaancam ku Batara Kala yakin kudu ngabogaan hiji jimat anu eta jimat teh ayana di Semar Badranaya anu kiwari hampir caket ka kampung Tumaretis para Kurawa sadayana sami merbayaksa Aswatama Anger citraksa Tumaraksa Partomarmo biru paksa taruk citra soma citra yuda bomo ikata wikata bomo wikata jaya wikata kumpul baga Aswatama sok kumpulkan barudak baga apa mana? Aswatama. Edas. Berbayak sendiri. Awon tong dicoda tong tumoya karina tong tumoya karina Apa pedal batur? Siapa mana? Ya Jaya Wikata batur. Parantos hampir dugi urangnya otomatis. Ya, maling.
Salasuk jadi tugenah mata kula gagapan Apa modal? Trayuda. Trayuda. padahal